juga mani agul dumeh baheula pasantren aya di desa pugu ayeuna desa nu pangheulana ruksak. Ari agama Islam sumberna teh Al-Qur'an, kalamullah disebutna ge. Lain dahareun memeh kuat, lain kalieun memeh aya tanaga, lain teu leumaneun memeh boga parabot. Jero Quran teh mun di laut mah Kolombo teu dicarek neuleuman Quran, malah sok aya jelema kiai baheula mah licik sok hayang nyaho Quran teh sorangan we abdi meuni teu meunang neuleuman eusining Al-Qur'an. Kaliru tah ngomong teh. Pugu ulama baheula ngamuk ka jelema nu teu resep neuleuman Quran. Ngan kiai baheula ngawawadianan, waspada bisi rek neuleuman eusining Al-Qur'an, siapkeun alat-alat perlengkapanana. Telem di laut nu jero teu mawa parabot mah atuh cilaka, balikna teh insyaallah moal bisa diajak ngomong. Baeud we tah mah. Neuleuman Quran teu nyiapkeun alat-alat perlengkapan, wah cilaka tah mah. Cilaka, untung mun cilaka teh dirina sorangan, kumaha mun nyilakakeun batur. Istilah agama mah disebutna teh nyadolun nyamudilun. Dia sesat, ia juga menyesatkan orang lain. Mangkaning ayeuna mun gara-gabah barabari ngajawab depan seueurnya pertarosan-pertarosan gini. Kana surat kabar, kana majalah, kana radio, sapelemna we ngawalerna teh. Ku kira-kira teh. Semuna ulah diteleuman, teleuman. Tapi awas alat-alat perlengkapanana. Naon alat perlengkapanana? Teu loba nu pokok mah dua, hiji sadiakeun iman anu kuat. Kadua sadiakeun ilmu anu padat supaya ngabalukarkeun amal anu hebat. Neuleuman Quran eueuh parabot mobil cilaka, boro-boro eueuh duanana leungit hiji we bahaya. Ilmu nama nyampak ngan iman leungit dek neuleuman Quran bahaya ta jelema teh. Bakal pinter ngadalil ngan hirupna teu cocok jeung dalil. Naon nu kitu ngaranna? Tukang tipu. Imanna mah aya kanel ngan eueuh ilmuan eta ge cilaka. Naon sababna? Sanajan iman kanel lamun eueuh ilmu, eueuh pager keur mager iman. Kumaha kadituna? Eta jelema pihariwangeun bakal gampang ditipu. Saha we nu ngajak bakal nuturkeun. Imanna mah kanel tahajud teu tinggal duha komo. Jol cek incuna nini geuning batur mah salat asar teh ayeuna teh geus jadi 10 rakaat. Ih hayu kumaha ramena we. Nini da batur mati mangkukna geuning salat teh geus ngarep ngetan, ari maneh cekcok teuing tong gujrut urang nuturkeun batur we, urang cilaka. Siapkeun iman anu kuat, ilmu nu hebat ngarah jadi amal anu manfaat. Sumunda atuh abdi mah eueuh hiji-hiji acan pagojali heug hayang neuleuman Quran teh, entong keung. Sabab diturunkeunana Quran teh lain diawurkeun kitu bae, tapi dibikeun ka jelema nu meunang milih Allah, bari dibere kalungguhan salaku nabi, dibere tugas utusan Allah jenenganana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gubrag gue. Ceuk pangeran teh Muhammad tepikeun Al-Qur'an ka umat maneh, tetelakeun eusina, contohan ku anjeun migawena. Ana gubrag teh Kangjeng Nabi lungsur ka alam dunya. Teu hararese dadina hate geus boga modal, hiji ridho di pangeranan ku Allah, dina harti ridho dititah jeung dicarek. Dua ridho di agamaan ku Islam, dina harti dititah jeung dicarek. Ana gubrag teh Kangjeng Nabi teu hararese dirau dipangku, dipika sono, dipika bogoh, dipika cinta lahir batin, disambut ku lahir jeung ku batin. Kumaha ceuk bibirna? Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kumaha ceuk hatena? Nun Gusti jisim abdi ridho dinabian ku Muhammad Rasulullah. Nun Gusti jisim abdi ridho dititah jeung dicarek ku Kangjeng Nabi. Jisim abdi ridho dicontohan salat, zakat, puasa jeung munggah haji ku Kangjeng Nabi. Abdi ridho dicontohan tani jeung dagang ku Kangjeng Nabi. Abdi ridho dicontohan melaan umat ku Kangjeng Nabi. Abdi ridho dicontohan kawin jeung nyerahkeun ku Kangjeng Nabi. Itu kadituna teh. Sim kuring dek naros tah ari ibu ridho dicontohan ku Kangjeng Nabi ridho. Kacida bohongna asana mah. Ieu mah lain nyalahkeun batur dumeh aya contoh we nu
mutlak katempo na ku panon simkuring. Waktu ka Mekah ninggal pun bojo inung barudak kerjarah di makom Rasul di Masjid Nabawi dak mung katinggalin unggal poe hayang jarah wae ka Rasul ngan teu gegerelengan we ibu jejerewetan ceurik tetapi kasih ganu setengah teu emut ceuk bahasa urang daya masih ganu histeris. Ya Rasulullah pokna abdi Gusti hayang diangken umat gamparan sanes abdi wungkul sareng pun anak sareng pun incu nu mawi jutaan ku abdi dilongok ya bakating ku hayang diangken umat gamparan pokna ceuk pribadosna maneh teh maneh kabina-bina geus leungit di kaera neteuk era kadenge ku batur eta ngomong teu era ku jelema mah cintana maneh kitu-kitu teuing atuh da abdi mah cinta ka Kangjeng Nabi teh cinta maneh teh cinta ka Rasul teh kumaha pokna abdi mah cinta keneh ka Rasulullah tinimbang ka salaki maningeunah jim kuring ngadenge pamajikan nu kitu teu timuruan henteu lamun ceuk inung budak teh abdi mah cinta keneh ka hansip tinimbang ka salaki eta mah perlu diomean tah mah cengke maneh teh ridho dicontohan ku Kangjeng Nabi segala rupa ridho ka bina-bina ende syukur atuh ari kitu mah muga-muga sing mabruroh sing tepi ka lemur tah sikap kitu teh da lolobana mah sing kabawa ka lemur eta sikap kitu teh cenah tenan we abdi mah dek tepi ka lemur ge mika ridho dicontohan ku Kangjeng Nabi kapalang jeblok geus ridho di pangeranan ku Allah jeung di agamaan ku Islam teu kaci mun teu ridho dicontohan ku Kangjeng Nabi teh nya itu ridho ka bina-bina ridhona ge alhamdulillah ceuk simkuring heug atuh engke di mana urang geus balik tepi ka lemur bari panjang umur insyaallah kami teh nyaah ka maneh bisi maneh ripuh ngurus budak kumaha mun kami dek nambahan deui inung budak hiji mah nurutan Kangjeng Nabi kumaha pokna teu ridho eta mah teu ecreugna teh nya bohong dah di dia awewe nu ridho di kitu da eta teh musuh awewe kaum muslimin anu mulia jadi buleudna jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah kitu buktina teh tah eusi raditu billah teh kitu paingan ku santri mah disebutna teh nu bieu teh sigot tasdik teu patinyaan we sahadatna teh mun eueuh nu bieuan mah kitu ceuk santri mah kapan salah sahiji katang tuan sahadat teh kadituna teh kudu tasdik ari dina tasdik kudu aya dua syarat anu kahiji kudu iddian kudu daek ngaku Allah hiji Muhammad utusanana sabada nyaho kudu diaku ari nyaho teu diaku mah teu jadi da parantos ngaku maka Kangjeng Nabi nu matak sahadat ge teu pati kaci teh ceuk ahli tauhid mah lamun syarat nu kadua can bijil naon syarat nu kadua kudu qabul naon qabul teh kudu daek narima kanu datang ti Kangjeng Nabi nu kaunggal dina surat Al-Hasr teh wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu itu anu mawi disebut buktina jelema nu imanna sidik anu bener-bener iman teh bijil tina bibirna teh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula eta teh ikrar para sahabat dina nalika haji wada teh nu mawi meungpeung tengah peuting ieu memeh ngeusan ngajina sok sing ikhlas ulah heureuy sok urang baca jeung simkuring bareng bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula amin ya Allah ya rabbal alamin kumaha mun geus tepi kadinya ngaji teh nya da seueur keneh acara na ieu teh kat bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khasi'a wa lisanan dzakira wa rizqan wasi'a wa halalan tayyiba wa taubatan nasuha
wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar birahmatika ya azizu ya ghaffar rabbi zidni ilma wa alhiqni bis salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doa pergi tawaf teh eta teh mah nyapan loba anu can apalnya bade teh ka Mekah teh rusuh teuing pan ka Mekah na can apal di kodoan we ayeuna ta doa anu bieu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.